gawe sawah deui ka sawah deui. Ieu lamun teu ka sawah da pare bea keong. Ngatutur keong. Galpe ngan kieu deui mah we nya ngajentul di sawah lamun teu ka sawah pare bea ku keong kumaha ge teh mun pagawean di sawah deui naon nyi ngan kukulutus jeung kukulutus we di dieu denge teh nyi yeuh nyi nu ngaranna jalmi alit mah keun wae wayahna ka sawah jeung ka sawah oge dengekeun ayeuna mah daripada urang kukulutus bari nungguan ieu urang tetebakan we nyi jeung akang ayeuna mah nyi. Kieu deui Kang pagawean teh meni eueuh we urang teh ulin ka kota. Engke lamun jaga geus boga duit ke urang ka kota ke urang jual pare urang panen heula ayeuna mah geus we nikmati we nu aya urang tetabakan we jeung akang ayeuna mah nyi yeuh kupingkeun kareta naon anu ponok cik cek nyai kareta naon nu ponok Pondok sok kareta teuing Kang nyai mah sing atulah ayeuna tangkal naon anu cepet jangkung sok tangkal naon anu cepet tangkal jati salah taluknya ada moal aya tangkal nu pendek sekalilaan mah tangkal oge pasti jangkung sok nyai boga teh tataruh cingan ka akang boga nih nyai boga naon coba nyi salak naon nu amis pisan gampang eta mah nyi salak naon salak lembur ih salah salak pondoh nyi ih lain naon atuh nyi salaki batur anu loba duit teh ya Kang aduh eta mah meuni hayangna anja